Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur Kabararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten. Sep. Ka dieu jeung sa. Teu jeung sa. Lain naik naon? Teu naik naon. Lain kami berangkat pan tadi Asep ditukir diuk bae. Kok ya di dieu geus kebal. Tanyakeun bae ka tukang kopi tah. Ih, nu mentak aneh. Nanya ka tukang kopi B, ya. Ieu tadi tuh nu ngopi ieu tira, ti isuk nya nama, ti isuk. Heran aing ka si Asep. Tadi aya di ditu, kuari aya di dieu. Mulai, geus. Cumplang-campling tinggal cumcang-campling lain deui. Sep. Ayo tuh orang balik, henteu orang balik kalau mau di dieu bae. Henteu ayo ieu kaje dia naik di dieu. Gua ditawar, tadi mah dicemoh kuari nawaran. Ayo dihareup di dia moal. Henteu ayo ieu babareng aing bareng. Henteu ieu moal mau di dieu bae radan. Oh, teu jadi. Begitu datang ka Iba Asep keur azan. La ilaha illallah. Urang lamun nyuhunkeun ka Gusti ngagero melalui wasilah hiji kamu prod alam ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nyanalah anu jadi lawang babullahil a'zam wa syafi'uhul akram. Sehingga naon bae kabingung laporkeun ka Kangjeng Nabi kabutuh laporkeun ka Kangjeng Nabi ke ku Kangjeng Nabi dituntun dibawa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tufrajul qurab wa tuqdal ma'arib. Nomor kedua nakirah maqsudah ialah sirrul wilayah. Urang minta tulung kawali maksudna hayang disampaikan ke Allah. Setelah teu aya Kangjeng Nabi di permukaan bumi dipundut ku Gusti ngalih ka alam nu itu, maka Allah ngadamel wali-wali yang dijadikan sebagai khalifah penerus dakwah Kangjeng. Etalah sok disebut duta. Laporan ke kedutaan yakni kawali ngalaporkeun ka Allah. Loba jelema anu ngadoa ku sorangan teu daek hasil, tapi begitu make pelantaraan doa wali langsung hasil maksud. Jomblo jan boga pamajikan bae neangan hese teu dararaekeun bae. Nu mantak teu daekeun nyanana beungeut perang. Jadi serem kadelena gua awewe teh alabatan kareta sieun nya. Hidung anu luar biasa kumis mablang. Atuh sieun awewe ge. Ya, minta ka Allah terus bae tapi encan diijabah. Mentalah melalui wali. Masya Allah kadelena ku awewe sakumaha Kangjeng Nabi Yusuf. Waduh, tatanggana ge hereun sia witi boga ka si eta. Jacak aing mah ih sok kitu kasepna. Aduh, masyaallah. Pohara. Jadi kasilep kasep eta doa nu kos kitu garana. Aduh, ya Allah, ya Rabbi mentak tawasul disebut. Man dzafara biha jelema nu memperoleh wilayah kana baban min abwabillah
jadi lawang min abwabillah yubza'u ilaih yughatsu ditulungan jelema bisadaid loba kariweuh kana naon geus kawali tuqda bisyafa'atihil hawaid nu mantak pemerintah teh datang ka kiai pajar wali meureun kiai datang ongkoh mere ongkoh hasil maksud mah henteu atuh bangsana jing atuh emang atuh bupatina ge henteu ngawali-wali ieu mah deuk dijieun komplotan bae gunyana ge deuk dijieun persekongkolan atuh nu diwali-wali mah lain deui gunyana ge tah geus kos kitu bae berbagai lapisan masyarakat datang bahkan kafir-kafir ge datang eta teh digerakkeun ku Allah sebab nyana ibun anir rasul sebab nyana pengganti Kangjeng Rasul alladzi huwal hijabul azam anu ngajadikeun hijab azam ku ari manu dimaksud teh pastarna nakiratal maksudah nu mantak urang sadaya nafsiran ngajelaskeun nakirah maksudah kuna di dieu ku siril khususiyah maksudna sirril khususiyah rahasia bangsa khusus yakni sirrul wilayah kok disebut nakirah maksudah kunaon eta gitu wajah tasmiyahna naon nu mantak sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah urang mun ngabahasakeun sirrul wilayah sirrul khususiyah langsung ka harti wali tapi ketika nakirah maksudah urang can kaharti nah wajah tasmiyahna ieu sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah naon oh iya nu mantak dijadikeun nakirah maksudah litun karo awalan sebab khususiyah teh awal nama diinkaran jelema masantren can melalui khususiyah ge geus diinkaran kakarak mondok doang jadi pergunjingan ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana oh masantren di mana masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante henteu di pasantren modern apa salap ai si Asep deka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tah budak masa depan suram si Asep kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran dinaha-naha urang lembur bingungeun zaman internet masih masantren masantren salapi deka rumaha sia hirup ka hareupna boh budak mun endeu ke masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia kajeun kumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo Beladinlah si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Ku ari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh si Asep hebat jasa ya. Ku ari dihitung-hitung teh geus 10 tahun. Beuh luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jaheut si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun ku ari masantren geus 15 tahun can rencana kawin cenah geus 30 tahun huis geus mulai aya tawaran kawin cenah moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh
Jasia tuh sakit tuh banget bisa gak dibanding jeung orang lembur tapi jeung nu bisa maing tuh bisa ndek naon tuh ndek riyadhah bener ya tereh Junaidil ya ndek riyadhah jakeun deui ka mana ka Gunung Karang wah jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana kuari mangaheuyek dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih kebeneran aya. Terus kunyana diolah zikir terus bae datang ke tijahar datang ke kopi wulu mulai baju na cumplang campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea siang mah beuh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad Sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus ya sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di Pabuaran urang nonton golek yuk aya orkes deui henteu lah henteu bae nya mah serba henteu gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapana geus bingung Sep aing maneuleun sia asana waduh sia sih deuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang campling kieu kadang-kadang aing maneuleun sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia deuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan emak kula mah geus urusan sia deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah boh budak Sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka pulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia deuk kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah Sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang campling we kadang-kadang leumpang tuh make sendal duit teu mawa terus Masya Allah jadi omongan jelema kuari di mana-mana ngaji nya nama ayana lain dihareup di tukang bari ngarokok eta si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeuleu aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjal nyana sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cenah sok aju nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan leuwih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditukir diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ieu mantak aneh nanya ka tukang kopi be ya ieu tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk
heran aing geus sia Sep. Tadi aya di ditu, kuari aya di dieu, mulai geus. Cumplang-campling tinggal cumcang-campling lain deui. Sep. Ayo orang balik, henteu antun balik ulah mondek di dieu bae. Henteu ayo ieu kaje dia naik di dieu. Ditawar, tadi mah dicemoh kuari nawaran. Ayo dihareup di dieu dia moal. Henteu ayo ieu babareng aing bareng. Henteu ieu moal mondek di dieu bae radan. Oh teu jadi. Begitu datang ka Iba Asep keur azan. Allahu Akbar. Eta lain Asep. Maghrib. Apa tadi diajak kira-kira moal? Tanyakeun coba ka urang dia. Eta tadi Asep emang ka dieu ira. Ja asar gawe di dieu. Ji sial urang. Si Asep kumaha ieu lalakonna? Wah. Mulai tah. Ieu. Cumplang-campling geus kaliwat 2 hari. Nuta tadina dicemoh ku jelema ku hari mulai dihormat. Waduh. Waalaikumsalam Sep. Ieu nu kajual taneuh teu laku-laku. Mulai si Asep naik derajat si Asep. Aju kunaon teu laku. Ayo mah supaya yang laku bae ieu gegeran hayang umroh. Maksudna supaya yang laku. Lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep sia emang kunaon ya bisa nyahoan gitu geus ulah sebengeus pokona eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang masyaallah isi Asep wah tuh mulai aya seminggu kan. Waalaikumsalam Sep ieu teu laku-laku puguh ieu naon ulah umur geus aya 30 can kawin sarua tah mah lain kitu Sep ulah sok sarua kitu atuh sarua masalah. Henteu ieu mah minta doana bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah aya tunggas bae kudu kawin lah. Henteu ieu mah yang doana bae anak aya kade ciduhan bae cain poh tah geus ka ditu bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng. Tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bulan Rajab malende ya. Kuari si Asep jadi omongan hebat jelema. Di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh, menghina, mencibir kabeh nu hebat-hebat. Setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun. Nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan. Nu baheula manehana teresep kuari paling cinta. Nu tatadina geus istimewa. Ngan si Asep na bae kuari embungeun. Nah, ieulah nu mantak disebut nakiroh maksudah. Awalna mah nakiroh dicemooh wa tuqsadu sanian. Barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah. Lantaran geus aya siril khususiyah. Kitu kabeh ge atuh. Ba'da tamakkun minha sabadanya na paceg dina khususiyah. Baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep. Nu mantek dipicenan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya. Nu belah ditu tadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna kuari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia.
kamari masih itu ngabereleng mobil nanek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelema ge kuari mah geus muryangan we etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh kanu nyieun dunia bae geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieur-sieur acan dina hatena kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacad ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah aya ulak ta'aluk putula patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jang ngaganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipicinan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku harimah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadi nama anjing hideung nu nungtun urang ku harimah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mah ti jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kuku mah ka sorbana bae sieun. Ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tatambahaneun maisha boloon. Doh kan, ayo setan terus. Ayo mah Gusti Asep setan, bisikan dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan, geus eueuh dunyaan, geus eueuh nafsuan, geus eueuh setanan. Murni luar biasa. Asep hiji bae Allah, masih Allah eueuh di jero hate. Kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere, nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta, pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udang-udangna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos gitu. Nah iyalah nu mantak nyana sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan kos kitulah si Asep wah istimewa. Nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat ba'da tamakkun minak maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa lahirlah rahasia kawalian sohibuan nu boga rahasia tersebut badal khopa sabada nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu na neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuanganna
makmun bak dia keur memehna coba kumaha Nawawi makmun Nawawi ulah gitu mama gitu busur kalim belah dieuna luar biasa dele perjuangan baheulana ulah ki Khalil nu belah dieuna dele perjuangan anak pahit anu luar biasa kapahitan anak atuh manehanana majaba puasa bae riyadhah bae aju didinya gaya cai loba tapi tetep bae nama embungin urang mapan eueuh ge di teangan nya nama geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana daun bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pemerintah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok tak eta wararese ge ngebersihan batina sabada khofa be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai ulah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai mah memewahan ge teu asa mewah ku harina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun ja duit mah loba di bank itu bae babari teh kos kitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh mah jurusan syaitonir rajim kunaon teh dimodernkeun modern ge teh jurusan jahannam ieu mendek dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung nepor eta pada sekolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae tuh kan henteu cenah kiai mah ngadidik didik teh podol sero lah bohong buktida ka dituna kiaina loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai nu ngareunaan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai ka injem ku setan nah dimurnikeun deuk dididik ieu teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mentalna geus mental dunia dididik di sakola geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mantak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai nama gedong ge belon teh kiainya ayeuna nah hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jiganan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak ai murid mah sabodo teu meunang jeung bakakak anjing tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah mah. Tah ieu keur carita. Ai geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kene beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Etalah si Asep teh keur ngariadohan eta timimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafa bihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latah ya bihil bilad hiruplah negara
pasar jadi aya, karamean jadi aya, keberesan jadi aya, melalui nasehat-nasehat manehanana tetap dimanfaatkan ku negara kitu keneh ku masyarakat. Berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teh dibere sakitu, disanjung sakitu teh disanjung sakitu, nya nama di jauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula. Nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae, barang datang be camat aju ngagibeg bae, katarak camat doang ngagibeg. Bah tuh kamu bupati bah datang ngusruk tuh bah, camat bae datang ngagibeg, atuh bupati bang ngusruk. Lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk, bapana ngusruk naon? Tangan bah. Ya basa luhureun ngusruk naon? Ringsak teh mah geus, gepeng ringsak bae geus. Tuh, batak loba kiai ringsak. Nah, eta terdiri dia, itu datang bae sebut. Dia nama urusannya, urusan orang mengaji bae, nama urusan dunia. Nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Quran, orang mengurusan Al-Quran toja iya orang jeung nyana. Atuh datang bae, orang mah menghormati kemanusiaan anak. Adapun tujuan-tujuannya na, atuh masing-masing bae nyana orang tabun kiai geus kos kitu kakarak eta kungsi rialdo. Ieu mah lain proposal. Pak Bupati kok proposal abdi can turun bae. Oh, ke. Atas sama naon karep pondok pesantren naon? Anu. Ah, tuh geus asal geus kos kitu bae ringsak pamang geus. Tah eta nu cilaka ge kos kitu. Berarti jang kepribadianna lain jang umat. Lain jang umat tamanu kos kitu mah ngomong doang umat. Nu jang umat beberesan heula diri riadohan, mujahadahan. Engke bakal manfaat halayak rame, manfaat negara. Dua beh menta nasehatna lantaran nyanana sakitu bae ka Allah. Geus bae eueuh du di deuleu iwalti Allah, eueuh nu ngait di hatena Allah. Jadi omongkeun ku pamarentah kajeun teuing nya mah mung tukang ngomongkeun ieu, diaromongkeun ku masyarakat baik jacan apalin ieu masyarakat mah diomongkeun ku kiai kajeun teuing ja kiai mah emang sumber takabur kiai mah. Geus jadana mah tenang-tenang bae diaromongkeun gerusa ge ja aing mah sabodo teuing. Di alam jeung dicacat sakitu bae sia Pak ja aing mah ka Allah. Alem ku sia aing ka Allah. Cacat ku sia aing ka Allah. Bere ku sia aing mah ka Allah. Teu butuh pamere sia. Penta ku sia aing mah moal ja aing mah pelit. Si Asep loon nya katungtungnakeun. Tah kos kitulah lu ieu keur carita nakirah maksudah sirrul wilayah nu mantak dingarana nakirah maksudah awalna dicemooh diinkaran ai kadituna dimaksud etalah geus ngabogaan rahasia wallahu a'lam.